Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng tepang deui sareng simkuring Iki Konelo dina Kocak Channel. Wengi ayeuna Kocak Channel tos ngarangkum di dongeng anu dihijikeun dina dosa. Dongeng saliwat kumaha cenah caritana wilujeng ngadalukeun. Otnya Oding Humoria, Oding Humoria, Oding Humoria, Oding Humoria. Oding, Aya naon ki? Gawe teh ngan gerak gerobay ka Oding? maneh mah dititah marab hayam teh, kalah kangen lengger bae. Teh heula atuh ki, keur nyiapkeun heula parabna. Lain ki, urang mah boga hayam saloba-loba, eueuh teuing anu sukuna 1000. Maneh masuk ngaco lah. Manya aya hayam sukuna 1000. Aya ki, Di mana nu aya teh di mana? Saumur-umur ya. Anu sukuna 4 ge aki macan pernah ngadenge. cek Oding aya. Cing beda aya. Di mana hayam anu sukuna 1000? Aya ki, hayam anu sukuna 1000 nyaeta hayam anu keur pawe. Cing, sinurus tunjung teh. Mimiti buka ti isuk jeput, nepi ka harita geus meh wanci duhur, can aya nu meuli saurang-urang acan. Harita kadenge manehna nanawarkeun rupa-rupa obat, sorana oge geus meh peura siga sora tarompet kacayan. Kadarieu. Mangga di dieu sim kuring nyayogikeun rupi-rupi obat. Aya obat panyakit kulit, aya obat pararagal awak, aya obat batuk jeung sajabana. Keur kitu katempo rentang-rentang saurang nini-nini leumpang bari kadenge ngoklok batuk. Lakadalah, kabeneran ye, aya jelema kolot batuk. Erek ditawaran obat ah. Sugan we meuli, cek tukang obat ngomong sorangan. Sanggeus anjog ka hareupeun manehna, pok tukang obat teh ngomong ditarikeun sangkan kadengeun ku eta nini-nini. Mangga obat batuk. Manjur kabina-bina, batuk nu kumaha bae oge bakal cager. Ngadenge aya nu nawarkeun obat batuk, reg sinini teh eureun hareupeun manehna. Sarta kadenge harita sinini tumanya ka tukang obat. Aduh, kabeneran pisan ye teh. Bener si Ujang teh ngajual obat batuk. Geus aya saminguna nini teh ngoklok bae batuk. Unggal peuting kasiksa teu bisa sare. Tukang obat ngajawab, bener pisan nih, kuring di dieu ngajualan obat batuk. Pokona mah batuk model kumaha bae oge, bakal cager. Geus pokona kasih nini mah, harga nage moal mahal-mahal. Cukup 10.000, yeuh nih obatna, sok adiekeun duitna. Kusiwal harita sinini teh ngaluarkeun duit tina jero kutang. Song duit dibikeun, sarta manehna nampanan obat, bentukna siga minyak di wadahan botol leutik. Ngan sigana tukang obat teh loba teuing malaweung. Anu maksudna rek mikeun obat batuk, nu dibikeun ka sinini teh kalah obat panyakit kulit. Poe isukna tukang obat teh mangkal deui di tempat biasa. Sarta teu lila torojol teh sinini nu kamari meuli obat ti manehna, ngurunyung datang bari leumpangna teh semurusuh. Sanggeus anyog kalebah manehna, sinini katempo matana molotot, tutunyuk make iteuk, bari nembongkeun obat nu dibeli poe kamari. Tukang obat kacidareuwasna, barang nempo obat nu ditembongkeun teh nyaeta obat panyakit kulit. Teu tatapa sini deui tukang obat riringkes, bari satuluyna becir teh manehna lumpat. Nya Oding Humoria, Oding Humoria, Oding Humoria, Oding Humoria. Dina hiji poe di toko bangunan. Mang, cik punten meser paku 1 kilo. Dibungkus jang. Teu mang, bari dituang di dieu. Para mitra, caturkeun saurang randa beunghar keur ngobrol jeung lalaki nu mika hayang manehna. Abdi mah alim, gaduh salaki kalalaki nu piduit sareng pangarahan, kuriak seep we harta banda abdi direngked. Ari lalaki nu diajak ngobrolna teh teu kurang akal. Pok manehna harita teh nemalan kieu. Da engkang mah teu piduit, nu matak saumur-umur akang mah tara usaha. Para
Para mitra, caturkeun saurang astronot jeung saurang dokter kandungan. Harita maranehna keur pada nemongkeun kaahengana sewang-sewangan. Cek ahli ruang angkasa, harita nyarita kieu. Tah, engke taun hareup kuring baris ngayakeun pendaratan di planet Mars. Jadi ti ayeuna geus diatur sangkan kapal ruang angkasana engke balabuhna teh di tengah-tengah garis Mars. Nya dina mencengna oge, paling-paling gesehna teh ukur 1 kilo atawa 2 kilometer. Harita dokter kandungan nempas. Tah, kuring mah taun hareup teh baris ngayakeun percobaan sangkan jalma bisa ngalahirkeun tina bujal. Nya dina mencengna oge, gesehna teh paling ukur sajengkal tina bujal. Para mitra, caturkeun dina mobil angkot aya panumpang tiluan. Anu hiji budak sakola SMA ditambah saurang budak sakola SMP jeung hiji deui saurang nini-nini. Kadenge budak sakola SMA nyetop mobil. Kiri mang, reg mobil teh eureun, cereng eta budak teh mikeun duit ongkos 3.000 perak. Tuluy budak teh jerut turun tina mobil. Geuleung atuh mobil teh maju deui, teu lila kadenge budak anu make seragam SMP nyetop mobil. Stop mang di dieu, reg atuh mobil teh eureun, cereng budak teh mikeun ongkos ka supir gedena 2.000 perak. Satuluyna jerut budak teh turun. Penumpang nu aya dina mobil tinggal si Nini bae sorangan. Barang anyog kanu dituju, si Nini nyetop mobil. Geus ujang di dieu bae, tong diembohan. Si Nini gancang turun tina mobil, bari jeung teu mere ongkos. Atuh supir teh milu turun tina mobil terus nyamperkeun si Nini. Bari pok kadenge harita supir teh ngomong ka si Nini rada ambek. Ni, mana ongkosna? Har, nyana kudu ngongkos sagala. Tadi mah budak sakola, nu saurang make celana panjang 3.000, jeung nu make celana pondok 2.000. Nini mah teu kudu ngongkos, da teu make celana. Supir teh colohok ngadenge si Nini nyarita kitu. Mun lain Nini diramus ku aing tah cungurna. Cadol teh, aya bae. Otnya Oding Humoria. Manggeus atuh Ki, kutang teh tong dipikiran teuing. Hush, sok gagabah teuing. Aki mah hulang-hulang teh lain mikiran hutang. Tapi keur mikiran bae anak bagong. Naon sababna leumpangna teh sok tungkul bae. Hayang nyaho sababna Ki? Ubuh aki teh keur mikiran bae ieu teh. Naon sababna anak bagong leumpangna teh sok tungkul bae. Tah eta naon sababna anak bagong lempangna sok tungkul bae? Eta teh ku sabab manehna eraeun. Eraeun kumaha kitu? Nya eraeun pedah indungna bagong. Yah, maneh mah sok teu puguh. Para mitra, caturkeun saurang astronot jeung saurang dokter kandungan. Harita maranehna keur pada nemongkeun kaahengana sewang-sewangan. Cek ahli ruang angkasa, harita nyarita kieu. Tah, engke taun hareup kuring baris ngayakeun pendaratan di planet Mars. Jadi ti ayeuna geus diatur sangkan kapal ruang angkasana engke balabuhna teh di tengah-tengah garis Mars. Nya dina mencengna oge, paling-paling gesehna teh ukur 1 kilo atawa 2 kilometer. Harita dokter kandungan nempas. Tah, kuring mah taun hareup teh baris ngayakeun percobaan sangkan jalma bisa ngalahirkeun tina bujal. Nya dina mencengna oge, gesehna teh paling ukur sajengkal tina bujal. Para mitra, caturkeun dina mobil angkot aya panumpang tiluan. Anu hiji budak sakola SMA ditambah saurang budak sakola SMP jeung hiji deui saurang nini-nini. Kadenge budak sakola SMA nyetop mobil. Kiri mang, reg mobil teh eureun, cereng eta budak teh mikeun duit ongkos 3.000 perak. Tuluy budak teh jerut turun tina mobil. Geuleung atuh mobil teh maju deui, teu lila kadenge budak anu make seragam SMP nyetop mobil. Stop mang di dieu, reg atuh mobil teh eureun, cereng budak teh mikeun ongkos ka supir gedena 2.000 perak. Satuluyna jerut budak teh turun. Penumpang nu aya dina mobil tinggal si Nini bae sorangan. Barang anyog kanu dituju, si Nini nyetop mobil.
Geus ujang di dieu bae, tong diembohan. Si Nini gancang turun tina mobil, bari jeung teu mere ongkos. Atuh supir teh milu turun tina mobil terus nyamperkeun si Nini. Bari pok kadenge harita supir teh ngomong ka si Nini rada ambek. Ni, mana ongkosna? Har, nyana kudu ngongkos sagala. Tadi mah budak sakola, nu saurang make celana panjang 3.000, jeung nu make celana pondok 2.000. Nini mah teu kudu ngongkos, da teu make celana. Supir teh colohok ngadenge si Nini nyarita kitu. Mun lain Nini, diramus ku aing tah cungurna. Jadol teh, aya bae. Hotnya Oding Humoria. Menggeus atuh Ki, kutang teh tong dipikiran teuing. Hush, sok gagabah teuing. Aki mah hulang-hulang teh lain mikiran hutang. Tapi keur mikiran bae anak bagong. Naon sababna leumpangna teh sok tungkul bae. Hayang nyaho sababna Ki? Ubuh aki teh keur mikiran bae ieu teh. Naon sababna anak bagong leumpangna teh sok tungkul bae. Tah eta naon sababna anak bagong lempangna sok tungkul bae? Eta teh ku sabab manehna eraeun. Eraeun kumaha kitu? Nya eraeun pedah indungna bagong. Dah, maneh mah sok teu puguh. Para mitra, di hiji jalan raya, aya angkot jeung ojek keur silih siap. Duanana harita teh katingali pada nafsu hayang nyusul. Nepi ka hiji pengkolan duanana areureun sakaligus. Supir taksi kaluar tina mobilna, bari langsung sosorongot ka tukang ojek. Kunaon sia ngudag-ngudag aing? Ari sia kunaon ngudag-ngudag aing oge? Jawab tukang ojek sarua sosorongot. Aing mah diudag-udag polisi, ceuk supir angkot. Tukang ojek langsung ngajawab. Aing oge sarua keur diudag polisi gara-gara teu make helm. Para mitra, saurang tukang beca harita keur nundutan. Sabab tisuk jeput nepi ka harita geus wan Cilohor can menang panumpang saurang-urang acan. Keur kitu lar saurang aki-aki ngaliwat ka lebah dinya. Tuluy tukang beca teh dihudangkeun ku eta aki-aki. Weh, Jang, hudang. Ya anter aki ka imah, aki teu rajin leumpang. Tukang beca teh harita ka Cidabungahna sabab aya panumpang anu rek make jasa manehna. Anturkeun ka mana Ki? Ya anterkeun ka imah atuh. Ieu dewek tas meuli daun kawung di pasar. Ngan wayahna euy, dewek teu boga duit, bisa teu lamun dianyuk. Memeh ngajawab tukang beca teh ngahulang sakedeung. Teu lila pok manehna nyarita. Aduh Ki, kumaha nya? Kuring teh da keur neangan duit, piraku ari kudu dianyuk mah. Geus kieu bae atuh. Kumaha lamun dewek nu ngaboseh, si Ujang nu diuk dihareup. Kalayan teu nemu jawaban, ceklak si aki harita teh kana sadel beca. Atuh goes-goes harita beca teh diboseh ku eta aki-aki. Tukang beca teu bisa majar kumaha, antukna manehna pasrah. Beuki lila beca teh beuki tarik lumpatna. Komo barang manggih pudunan mah, teu sirikna beca teh apung-apungan siga nu keur balap. Ari si aki saumur-umur oge, kakara harita manehna ngalaman ngaboseh beca. Atuh pantes mun teu apal kumaha prak-prakanana ngendalikeun beca lamun manggih pudunan. Kulantaran sasah teu anta parah dengan si aki teh jeleng bae harita luncat. Keur mah keur jalan teh mudun, katambah-tambah eueuh nu ngendalikeun, atuh pantesna teh beca babaladas, ancul-anculan. Tukang beca reuas lain di kieuna. Ngarasa becana babaladas, bari jeung eueuh nu ngandalikeun, manehna kadenge tulung-tulungan. Tulung, awas minggir. Atuh sakur jalma anu lempang di jalan, saurang oge eueuh nu teu ngarasa reuas. Atuh harita jalma-jalma teh kabeh oge nyarisi. Ari beca kulantaran eueuh nu nyetiran, harita teh leungit kasaimbangan. Galeong eta beca teh ngagaleong, bus harita beca teh asup ka warung Cikopi. Ari si aki anu harita luncat tina sadel beca, katempo leumpang ngagandeang bari heheotan.